Menuju narawan ha. Biasa wae kongkow anak muda. Nu teh opi ieu nongkrong teh atuh. Mana tuh mana tuh? Tapi nyana kala kedap nyana keulanya. Tah dieu ha opi teh si barisan deui. Naon ieu? Itu cau glats ha. Sok cobian geura. Bias kita bias. Iya, sok cobian geura. Kumaha rasana? Lumayan tuh. Enak tuh, enak. Cobian, cobian, Cobian. Cobian. Ya, Rasa naonnya tak? Banci pisan yuk. Mau. kata cas, rasa naon cas? Rasa maunya itu lagi ke Jogja dah. Intinya itu teh. Green Si kami orang nausan nih rasa red velvet itu. Ini ros pisannya. Di mana mulainya yuk? Itu abi teh meserate di baiduanfood.id. Mun bade meser mah kadinya we nya. Ya.
rasanya abdi baheula ari abdi nu cintana manehna nu ngewana tai tak geuning ayeuna kapangi modal keur naon janji cenah bakal lelengan 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 geuning duaan pasahan mah teu malah kelantar bana paneta jujur namun yang penting tadi kuring mualan salieun sira sabenar asa di bodoh pisan manehna 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 yang kedua kali tinggalin manehna deui yang kedua kali tinggalin manehna jadi tingali berem sebulan terdai berem kahaja dengan berem puasaan ini tager sabogoy tertiba reto rasanya abdi baheula ari abdi nu cintana manehna anu ngewana jadi upah beri betul barang jenuh ini jadi nama kalmuda ieu mah lagu sanaon tepat pilih aya kagantung lari kedua anon katingali berem sabulan kedai berem kahaja kosongan bener puasaan ini tager rasa bogoy peti marendo rasanya hati baheula ari abdi nu cintana manehna nu ngewana nutur kita jadi bubar beri betul barang jenuh kita jadi nama kalmuda ieu mah pernah lagu sanaon tepat pilih aya kagantung angkeun mulai kedua tak aya geuning ayeuna kapangi modal keur naon janji cenah leungan lelengohan 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 geuning duaan padahal mah terus terang malah ketantara bana paneta jujur cenah lelengohan